pang asihna tinu asih Allah mah. Lamun urangnya ka anak bos ba anaknya. Waduh duduh teh ka anaknya anak. Allah mah leuwih tibatan eta. Nya. Nah urang teu boga rasa dibikanya ku Allah eta teh masalah nama. Nya. Teu boga rasa hate sabab teu dikaitkeun ka dinya. Pikiran teu mikiran masalah eta. Jadi asa eueuh we kanya Allah teh nya. Komo ketika orang keur manggil jeung harese ese duit. Kayak segala asa eueuh we Allah teh nya. Boleh piraku Allah gitu. Nya Allah mal eureun ngamikanya Allah mah. Nya masing teu meunang duit teh urang bisa kadeh ngarengap. Duit mah eueuh teh duit nya encan kapanggih aya ngarengap tapi duiteun sok teu ngarengap ka mana jing. Teu bisa ngarehap ka dokter. Balah duit na mahal ka dokter mah. Urang mah wag cager ngarengap bisa nya. Ki sare ti berapa alhamdulillah. Teu bisa sare geus 1000. Nya eueuh teh duit anu tunai. Duit tabungan urang mah loba tah. Dikadokterkeun mah kesehatan sabaraha puluh jutaan. Behna mah leres Allah teh Arhamur Rahimin. Arhamur Rahimin. Orang teh Arhamur Rahimin. Walau nya quwata illa billahil aliyil azim.